nu mantap kiai nu sok ngadoakeun pamarentah teh kiai hebat eta, kiai anu geus mukholid jeung pamarentah, kiai istimewa sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana. Tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah, pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi, pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi, kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi. Ku berkahna doa kiai istimewa, lengahnya nak horenganan dibalik doa nak nyana diijabah, nyana nu mundur. Pamarentah mangenaheun jadi bupati, horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana. Eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa. Kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah. Kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan, anu kadituna menta duit bae ka WH, kuari pondok pesantrenna santri eueuh nu ngaji eueuh. Hayo sia. Emang kula teu nyaho kitu diserang di Pandeglang. Dah bupatihna jadi bupati, kiaina jadi sampah. Inget. Kudu kumaha atuh? Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere. Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta. Tah ieu kiai goblok. Nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu, tapi menta cuan. Ulah kudu menta. Kumaha cenah kiai lamun dibere? Sia mah sok anu kitu. Emang sia mah hajung lalungtik bae ka aing. Nah, dibalik ngadoakeun pemerintah, hasilnya aya kemunduran pada dirina, majelis tinggal majelis, pondok pesantren tina pondok pesantren, introspeksi diri, lain pemerintah bae nu kudu tobat, kiai nu kudu leuwih tobat. Kiai nu kudu tobat.